Teh Ajeng ke mana? Ka pasteur jeung babaturana. Oh, nyaker naon? Da apal atuh ulin meureun. Diupla di radio kursi. Ingat. Si Obi sareng Teh Eri apal kasus korupsi. Ah, anjing geus nyambung deui wae. Abi nungguan dina kursi Ob ya. Apa itu? Emang kerpira teh sia. Saha? Teh emang kerpira teh anu kasus korupsi teh ya. Nah, udah. Promina gitu. Saliwong deui. Pertamina. Pertamina teh eta Pertamina. Pertamina. Teh eta Pertaminanya. Jigana ngeunah euy ngandahar duku. Anjing po batur euy marunggahan jigana ngeunah oge lamun nyate. Naon? Info dukun nah rek nyantet saha teh? Naon dukun aing mah hayang duku. Lain si teteh pagaweanna kumaha nya kamari hayang beunghar. Ayeuna rek nyantet saha deui wae. Kela anjing aing teh jadi asa kasuat-suat. Info dukun hade sok bejakeun ka aing. Aing salila-lila ayeuna ditipu aing meuli Pertamax. Oh, geuning apal Pertalit. Apal atuh eta nyambung geuningan lain Promina. Oh, Pertamina. Lain si teteh anu seserian. Sok aing mah yakin ayeuna. Lain seserian gitu. Aing mah yakin ayeuna nya lamun ibaratna ayeuna dibui moal lila dibui oge. Lain keur bahagia mun seserian Aing gitu. ditipu Abi. Ngobrol naon itu ngobrol naon? Ditipu aing teh pan pagawean meuli naon teh? Naon ngaranna teh? Lain Pertalit, naon aing teh Pertamax. Oh, si Pertamax eta teh lain Pertamax cenah. Itu ngobrol teh jeung Mang Uda udah moal nyamuk. Lain seserian si teteh atoheun meureun nya. Naon cenah? Aing keur seserian kitu beuleut teh kan. Cek aing nih moal nyamuk. Aing mah boro aing nafsu Naon Abi. ada moal didenge atuh. Ku ieu mah ka denge cici. Loba duit meureun kitu seserian. Bukan lah. Ayeuna teh keur aya kasus korupsi Pertamina. Pertamax teh dicampur ku Pertalit. Oh, Nah, eta lain Nya- Promina mah nya anu ABG pan muda. tadi ngomongna kitu. Pertalit, Pertamina. Terus si teteh ieu naon tadi seserian? Sok ngobrol we, ngobrol. Ye, Mang Udag tadi teh kan keur ngomongkeun kasus Pertalit, bos Pertamina. Heeh, apa? Bos Pertamina. Tong make nu ke daerah atuh ku batur da abi tetep budak lah. Geus ngarti ayeuna mah. Geus era make nu kitu wae, geus abi mah rek balik. Nya, rek teu nyambung.